Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang deui para pemirsa, para santri online, para penonton Sukalillah Multi Channel, channelna Majelis Taklim Sukalillah. Dina video nu ieu urang lajeng ngabahas kana pasal anu ka-35 nyaeta pasal pangeureunnan salat. Jadi dina salat teh aya pangeureunnan anu disunatkeun di dinya urang kudu cicing heula. Ngan ukuranna cicing eta mun saukuran kalimat subhanallah. Urang lajeng wae Bismillahirrahmanirrahim. Pasulun ari eta hiji pasal saktatus sholati ari pirang-pirang panyicingan salat sitatun eta aya genep. Didinya aya genep tempat urang anu disunatkeun dina salat teh kudu cicing heula, henteu maca teu usik ku ukuran bacaan subhanallah kajaba antara amin jeung bacaan suratna imam. Didinya si imam engke kudu maca saukuran Fatihahna makmum, jadi teu panjang. Mana nu genep teh baina takbiratul ihrami hiji antara takbiratul ihram wa du'ail iftitahi. Antara takbiratul ihram jeung doa iftitah. Jadi antara bacaan doa takbiratul ihram, antara bacaan takbiratul ihram jeung doa Fatihah teh jeung doa iftitah didinya aya jeda gitu. Allahu akbar. Nah, aya jeda kusakira ukuran bacaan subhanallah. Akarat galanjut Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila jeung salajengna. Hiji. Kedua, wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudi. Antara doa iftitah jeung baca ta'ud. Jadi beres baca doa iftitah. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, aya jeda ku ukuran subhanallah kakarak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ras katilu wa bainal fatihati wa ta'awudi. Antara bacaan Fatihah jeung ta'ud. Jadi ta'ud heula kan, dina ieu mah Fatihah heula, tapi ta'ud heula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya orang disunatkan di dinya baca ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jeda saukuran subhanallah kakarak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi aya jeda antara bacaan ta'ud sareng bacaan Fatihah. Salajengna wa baina akhiril Fatihati. Antara akhirna Fatihah wa amin. Antara bacaan Fatihah jeung amin di dieu aya jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Biasana si makmum sok miheulan paheula-heula kadang can beres waladdallin. Amin geus sareang tah sakuduna saat amin teh jeda heula sakedap ku ukuran subhanallah kakarat si makmum ieu ikuti kana amin berjamaah tong paheula-heula. Terus wa baina amin wa surat. Tadi dia antara amin na makmum jeung baca suratna imam ieu mun berjamaah dina salat anu bacaanna ditarikeun eta si imam cicing heula sakuduna mah kusakira-kira si makmum beres baca Fatihah. Nah, kakarat dilajeng kana baca surat. Terusna wa baina surati wa ruku'i. Beres baca surat antara surat jeung ruku. Nah, beres baca surat jeda ku ukuran subhanallah kakarak ruku. Jadi itu bersambung.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gedepluk. Nah, didinya sah sih sah, tapi kan dia keutamaan sunatna henteu beunang gitu. Jadi disunatkeun. Maksudnya sunat di dina pangeurnan salat didinya urang disunatkeun cicing heula ku saukuran bacaan subhanallah antara surat jeung ruku tawihan deui. Jadi nu jadi sunat pangeurnan salat ieu aya genep. Kahiji antara takbiratul ihram jeung doa iftitah, kadua antara iftitah jeung ta'ud, katilu antara ta'ud jeung Fatihah, kaopat antara Fatihah jeung amin, kalima antara amin jeung baca surat, kagenap antara baca surat jeung ruku. Tah itu para wargi sadayana, mudah-mudahan urang sakedik-sakedik tiasa ngamalkeun ngalaksanakeun karena keutamaan dina ngalaksanakeun netepan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu dina video nu ieu urang lajeng engke dina video salajengna nyatana nu jadi sabab-sabab sujud sahwi pasal katilu genep. Hatur nuhun. Penghilap, subscribe, like, komen, oge sharena lamun video ieu bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.